Ah, terpalna nyingrai euy. Iya. Terpal mobil nyingrai. Hah? Nyingrai. Ku angin merenya. Hah? Ku angin. Kempes dewa. Pada aku tidak berbuat dolim gitu Tapi anggar we sial kempes. Kompa ah. Sibuk. Mana tas di mana? Tas eta nanti ngompaban anjir tadi kempes Bari sakalian ieu nanyakeun Naon eta? ieu teh ti kolot pangwaris. Keris. Keris ya? Jika nempo bang? Nanyakeun deh saukur ngawaris we hungkul kolot teh. Bukan keris ya bang? Kayak sia dong ya? Nyawa teh. Lain eka kolot kadinya tah. Da saukur dibere ya pangubahkeun cenah unggal bulan mulud teuing kumaha da sieun salah. Sugan eta aya apa deui? Aya sih abah-abah sok dikolotkeun urang lembur di dieu. Keur naon mak ngopi? Keur ngopi. Mumpung sore. Sore itu. Iya Pak. Gang esok. Biasanya tataros ya. Abi teh pangwaris ti sepuh ya yang naroskeun barang. Hampura nganjang ka dieu nya. Abi teh kan gaduh keris ti kolot minangka nama. Masalah keris teh kapan datangna teh baheula teh ti para rajanya. Nya unsur lamun urang Sunda mah kitu didasarina awal ti Prabu Siliwangi. Ti mimiti lambang perjanjianana nu bentuk kujang nya, nu bentuk keris kabeh oge ngandung makna. Kujang mangrupakeun lambang perjanjian Sang Prabu Sri Baduga Maharani. Kukuh kujangji kumaha nya? Laras teh nya kukuhkeun kana jangji. Mana lamun istilahna urang geus nyekel kujang, ulah mengpar istilahna ulah lancar-lancar saat mulang. Oh kadinya makna nya sagala rupa ieu kukuhkeun kana jangji. Kitu jangji kudu ditepati ulah ieu mah jangji isuk ti basana teu kapake sore jangji sore teu kapake isuk. Percuma nyekel kujang lamun urang teu bisa ngukuhan kana jangji. Nah, ayeuna keris. Datangna risalah teh ti Kanjeng Nabi, ti Rasulullah, ti para aulia itu ya. Sok kerjakeun risalahna. Urang ngaku dasar sebagai istilahna boga agama, ulah ngaku hungkul agama, tapi kudu diyakini, gawekeun. Sesuai jeung lambang keris kerjakeun risalah. Sesuai jeung lambang keris kerjakeun risalah. Oh jadi keris teh kerjakeun risalah. Sagala rupa istilahna anu aya dina lambang keris teh kurang kudu digawekeun. Lain kerisna diingu ieu mangan sakur simbol mangrupakeun perlambang. Gitu lah. Cukang lantaran benernya. Cukang lantaran kan baheula memakai bahasa simbolik kabeh. Simbolik kabehnya. Ayeuna pusaka, pusatkeun sagala kahadean, pusatkeun sagala kahadean. Keun bae nu kieu mah itu ieu da mangrupakeun simbol ieu ngan lamun nyempo ieu sing inget kana sagala rupa pagawean urang kana perilaku urang gitu. Sesuai jeung nama pusaka, pusat segala kahadean sok pigawe laku lampah anu hade itu. Jadi bener nu sebut mupus ti lain mi Gusti telir ibarat ari ieu mah semet dilagrageun ge keuna kubeulah atau potongnya, tapi urang teu ngalingitkeun atau win urang ieu kitu nu jelas mah. Hubunganna nya jeung ieu mah. Nu penting mah ieu kitu nya hate urang. Ieu nya kitu nya.
sok dina simbolna garis eta katempokan aya garis kanya Ieu garis lempeng kumaha? nya garis lempeng teh kapan urang teh sagala rupa ge kudu lurus dina perilaku teh kudu lempeng boh ucap boh lampah itu ucap boh lampah itu ieu Cik lamun kujang sok aya bolong-bolong eta teh aya tandana bolong itu ieu teh kapan eusian hal nu bolong teh ku hate nu bersih gitu bolong teh supaya istilahna ngabolongkeun sagala gerentes hate kakotoran hate pola pikiran istilahna anu sifat iri dengki itu ieu teh sok kosongkeun bolongkeun eueuhkeun eta teh saperti kitu maknana teh sifat iri dengki ieu teh sok kosong bolong eueuh eta saperti kitu maknana